Agus pigawe teh. Boro-boro Agus pigawe segitu dumpukna. Wah, wah, asa hoream jadi budak abah teh. Begitu ya. Hoream lah, sakur capek na unggul. Ya dengekeun da ini bageula teh hayang-hayangan boga budak manis sugan ka Pangeran teh Gusti turunkeun abdi putra. Hak Gusti mere maneh ka aing, amanat ti Gusti aing mah ngajarkeun sia ni tadi gawe teh. Aing ge teh jol-jol kieu sarua prosesna mah capek. Ieu bisi majarkeun aing hayang-hayangan boga budak pas maneh henteu. Maneh ge sarua udah hayang-hayangan dilahirkeun ka alam dunya atas nama Bapa aing. Ukur ngajalankeun takdir masing-masing aing ngawarah kasia eueur erek digoreng teh kumaha maneh. Penting nama tugas aing kolot mah ukur ngawarah ka maneh supaya bisa gawe supaya bisa ngajalankeun hirup jeung kahirupan anak. Sia mah jeung nyebutkeun kadung sok mana wae. Mikir coba ge aing teh nyaah, maka begitu ka maneh teh. Mikir koplok.